Pasukan, wah tak kenapa pasukan dan juragan Gatot Kaca mah jago sakti. Oh, saha guruna atuh. Guru napan abdi teh. Dapat ololeho na hari teh. Gitu akang. Nya Pak Haji Ate ngejumeneng kene almarhum harita. Lehoan kene Gatot Kaca teh. Da dusun hari teh tara nanya tara naon. Cicingeun teh Gatot Kaca teh. Wayahna baturan Gatot Kaca dina waktu ayeuna. Mangga atuh bulan. Pamit kitu mak pamit saja pamitan bae. Ayo manyong. Mangga atuh kulan bade pamitan bae nyarangan juragan Gatot Kaca. Bro Gatot Kaca. Dawala mangga. Mudah-mudahan aya dina ginancar kaulu jangan Gatot Kaca pangdoa paman aya di sagigireun kita. Kitu kaayana Raden Gatot Kaca saparantosna napi utusan ti Adipati Arjuna lajeng ngajugjug katapel wates nagara Amarta disarengan ku Astra Jinggalandawal. Lumampah ieu Raden Gatot Kaca larak lirik-lir dadali sacana puringas merak ngibing kadia merak ngeber-ngeber kenjang-jang Raden Gatot Kaca kepapag kadia macan-macanan aladria Sinjakiru sajatining wayah manjat ladra kang lumang Gatot Kaca pringganani satria pembela bangsa segucing di tanah ayana Gatot Kaca pringganani bebenteng Amartapura Dokapati jiwa raga sanajan api kapal sok tepati jiwa
Guru sewu gajah mata perwira bagayana Guru sewu gajah mata perwira bagayana kemana kau perwira Tuhun tadikin sila di dalamku di bebela Kanca Kula. Tidak waktu ayeuna lamun di negara Amarta aya musuh ninyin ruru sudurat makan yun onar ka negara Gatot Kaca anu bakal nyiharapan Bot abdi kan dawalah abdi kulan priatna cing hati-hati dina waktu ayeuna aya serangan ka negara Amarta cing carincing pekancing sering set pengingat kalau dia belatang tamangkot muta sing harapan ku Gatot Kaca kau lerek ngapung kawang-awang cepat mangakan priatna cing hati-hati Puji syukur kan agung temunggu tika seni pambilekeun ngalenyepan Naon tengah Naon akang ngalenyepan luar biasa luar deh biasa kumaha juragan Gatot Kaca joblenyang ke awang-awang hiber akang hiber dulu hari akang bisa hiber akang bisa hiber bisa dewek ge bisa gitu munjung pamajikan hiber teh jeung bujurna hungkul teh ge elah luar biasa nu matak teh ge euy umur-umuran negara Amarta aya nu nyerang sedangkeun negara Amarta teh para ratu mika yungyun para menak mika serab kolot ngisok budak era deungeun-deungeun pada mika deuduh kari-kari ayeuna aya nu nyerang teu pira masalah awewe beuh harita teh masalah awewe gitu kan hayang widadari pan eta teh naga percona teh heula teh awewe masalah wae kan nya luar biasa masalah awewe nya jangnya ya akang lain dewek teh euy aya paribasa naon ta pardu kudu kasamut sunat kudu kalampah lamun datang kudu katingali tarang undur kudu katingali punuk nya jangnya orang siapa heula ieu nu nongton kuat kapaheyeg-heyeg ieu nya pageyeg-geyeg ieu cicirining resep Pak Serang mata terkena resep wayang di baheula ge pencinta seni hungkul nya ngan ieu mik dalang kurang pulen nya kurang akel sigan akang alah jog bari omean deui eta Kang nya Kang mik dalang komo nu abi mah eungap sabaras teu eungap we pariposna mah kitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cilaka euy. Cilaka kunaon akang? Bunga mawar harum semerbak. Edas. Dijual ke pasar Minggu. Aduh. Terdengar salam namun tak kompak, hatiku menjadi ragu. Ragu kunaon atuh? Soalnya kurang kompak euy. Sabab aing ngawalar salama eta kudu
kudu wajib pikeun ngajawabna. Doa ke teh. Soalna salam teh doa. Doa. Tilu doa nu aya dina salam teh. Aya tilu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heeh, ngadoakeun salamet, ngadoakeun kenging rahmat jeung ngadoakeun barokah. Ai barokah teh ziyadatul khair tambih-tambih kasaean. Ceuk budak santri nama. Gitu. Ehona hanapan mah. Nya. Ehona kirangan gaina lu taekeun. Gitu. Ehona kirangan. Heeh, panggilanana tarik. Taekeun duitna. Siap. Tah gitu. Sekali deui gaina tarik. Moal ngajuit moal sok. Tah gitu. Sekali deui siap araya ieu teh araya. Aya. Jelas si cepot ngajak ieu nyariosna jelas. Sekali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam buah naga Eras. yang menjawab salam semoga masuk surga. Amin. Ikan hiu makan berang-berang. Artina naon ka? I love you orang papak serang. Aya kene ikan hiuna ka? Ikan hiu makan padi. Artina. I love you para pemuda dan pemudi. Aya kene ikan hiu ka? Ikan hiu makan jaat. Artina. I love you ibu bapak hajat. Aya kene ikan hiu? Ikan hiu makan hui bolet. Artina. Eta ikan hiu hitu teureun-eureun jeung. Ikan hiu na boson heuh. Jang. Akang. Alhamdulillah di Papak Serang gitu nya. Beres. Di wargi urang sadayana. Nya ka? Teh Opi sareng AA Deri. Kopi anu aduh. Teh Opi ieu teh. Alah ieu teh putrana almarhum Nini Dewek Macicin. Ah kitu ka? Unggal lebaran hari tama keur aya apa keur aya emak masuk di dieu dewek deui. Ka dieu akangnya. Da keur bolon keneh keur ololeho. Bari mawarantang heuh. Bari mawarantang hari teh alhamdulillah ngan ka Papak Serang mah da kakarek nincak bari manggung ka dieu mah. Oh kitu ka? Baheula mah uline ka dieu teh silaturahmi ka dulur. Heeh kitu. Ngan bisi orang dieu teu apal ka dewek aya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Sudah cinta. Sudah cinta suka ditinggalin. Biasanya mah. Hey, akang mah ditinggalin wae atuh dah. Kurang pupuk. Boleh kenalan dulu. Boleh deh. Bisa aya nu can apa ka dewek komo lobana barudak leutik di dieu teh. Nya kenalan ka dinya. Kenalan boleh. Kenalan. Nepangkeun nami sim kuring biasa disebut Aldebaran. Woi. Naon riweuh na ya ga? Aya Aldebaran gemak ieu. Ieu teh Aldebaran. Aldebaran. Heuh gemak sa teh bejakeun urut kaduruk kitu. Kaulah kaduru. Aldebaran teh orang mana atuh? Dewek teh Aldebaran, salakina si Andin. Salaki si Andin. Heeh, Ka mana si Andin? musuhna si Elsa. Si Elsa teh ngiring ka mana? Keur gegerau hayeuna depan hajat. Aldebaran baheula Mas dewek teh sok aya dina sineron baheula mah geuning. Woi. Hah? Sinetron. Tah sineron. Sinetron. Sineron. Sinetron. Sineron. Si Si ne Tron. tron. Dijikeun. Si Udin. Oh. Si koplok. Tapi sok tampil di RCTP baheula. Woi. Aeh di SCTI. Naon? Tibalik naon? Pami RCTI. Ta RCETI. SCTP. SCTengkep. Di mana deui? Tapi baheula masuk tampil di Trans Tunuh. 7. Aya OPJ. Naon OPJ? Opera Panjablay na teh. Aya di Cenenem TV aya. Di MN Cert TV baheula aya. Aya. Anu obat teh di Pejet TV eueuh. PJ TV ieu teh. Anu eta geuningan laguna mah nya teu apal sih. Anu mana lagu Aldebaran? Anu kieu geuning Aldebaran. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu, ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya, engkau jauh di mata,
tapi dekati doa ku hayang neang rana. Kataku bekirana kabeh si eta. Resep nurutan eta nya dur deweknya Mang Andi Orok. Tapi darawaseun kene STW lumayan. Setengah tua lumayan. Saha nu nyawer. Tuh nya teu kaur cepot nyawer aya nu cepot nyanyi aya nu nyawer. Geuningan saha ieu teh? Geuningan Walo. Ridho Walo. Nah can disebut ke nyawer Ridho. Tamahan deui Ridho atuh. Mumpung ka dieu. Duh, alhamdulillah mumpung ka dieu Walo. Eta nu mau gamelan teh eta deui ya. Nu mau wayang wa alo Sunandar. Suenar. Mudah-mudahan sing ageng milik panjang yuswa, barokah rizkina. Mudah-mudahan sing apanya ngapunyung. Amin. Nya ari wa alo ka dieu ari ibu hajat jeung bapak hajacan ka dieu ieu teh. Acan akang. Kakarek lagu Aldebaran dulu. Wah, lalawara teuing nuhun wa alo sing sehat ahnya. Pencinta wayang di Pakserang da wa alo teh. Aya wayang ka mana-mana teh teu waleh we. Jogangnya. Heeh, ai sugan teh cenah incu, sugan teh incu pernahna teh kadewek. Naon? Alo berarti. Alo Nya walo, alo itu abi. Heeh, walo ka alo gitu nyawer teh. Pernahna teh wa teh sugan teh ai alo kumaha atuh nyebutnya? Ai sugan teh anak mau jadi dalang nya gitu. Hatur nuhun wa alo mudah-mudahannya sing sehat. Sing ageng milik doh. Hiji teh eta wa alo nya. Seur dulur, da dulur ieu mah fuku. Nya can teh opi nya. Iya Kang. Alhamdulillah sareng Bapak Deri doh. Bapak Deri. Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Deri teh Kang kumata. Bapak Deri, pan eta teh singkatan Deri teh. Deri singkatan. DERI. Oh, singkatannya Kang. Namina ada artinya. Naon artina? Dena. Dedegannya sangat gagah. Wah, Kang. Enak dilihat wajahnya. Erna rapih kalau berpakaian. Kalau Ih meni eueuh wae ka dieu. Acan sakadung deui. Keur ngarecehkeun. Keun wae aderi teu kedah direcehkeun. Da aya angsulan di dieu. Da leujang ngiring bingah we ka dulur ieu nya. Aderi sareng teh Opi ngahitan putrana. Nya namina teh ieu teh nu dihitan teh nya eta Abizar Agista Pratama. Eta nami kuat ka sae nya. Naon ieu mah cepot naon ngaran teh? Naon? Ngaran cepot. Ai cepot teh pan aya hartina. Naon artina? Ce jeung pot. Ari cena. Ce na nyencre, Ari pot. potna nyelepot. Jadi si cepot mah lamun nyencre sok nyelepot. Si eta mah kitu. Lalawara teuing. Lain kuna naon bebelaan ka teh Opi jeung Aderi. Sabenerna wengi ayeuna teh dewek teh aya 2 acara teh. Aya 2 Kang. Nu hiji di Papak Serang, nu hiji di Kuningan. Tapi demi teh Opi, demi Aderi, demi keluarga besar almarhum Mas Cicin, cepot milih di Pak Serang tajeng tibatan di Kuningan. Keheula ulah waka tepuk tangan. Barina gerek naon ka Kuningan. Nu ngonang eueuh dulur teu boga. Mending di dia dibayar heuh. Jaba deukeut ongkoh. Bener. Akang deket urang jauh balik. Kumaha ta ongkos? Nu matak teh oge. Tapi alhamdulillah bunga deulejang ningali heueuh ieu teh dulur tiasa hajatnya. Teh Opi mudah-mudahan karugelanana si kagentosan. Atuh ieu Cep Abizar Agista Pratama. Mudah-mudahan cing janten burang kali anu soleh. Bret kasep tos dihitan ieu teh nya. Dihitan akang. Tos sunah Rasul ieu teh. Sunah Rasul. Nya alhamdulillah mudah-mudahan jadi burang kali anu soleh. Amin. Amin. Mudah-mudahan berbakti ke kedua orang tuana. Amin. Mudah-mudahan sing panjang yuswana. Amin. Mudah-mudahan tiasa ngabanggakeun pikeun ka kedua orang tuana. Amin. Pinter agamana, pinter kana intelektualna nya. Nya Kang. Ya. Akang. Heuh da ka dieu teh geus lila dewek teh poho. Poho Kangnya. Neneangannya Papak Serangnya bumina teh Opi. Heeh. Mudah-mudahan lain dewek teh kuat ka lieur teh bieu mah. Liurna kumaha Kang? Nepi ka pasea jeung tukang ojek. Nek Da dihareup teh heueuh.
dibelokan teh deket desa Serang Mekar teh nanyakeun ka tukang ojek, Bang ojek, ari ka Bumina teh opi dah paleun. Apaleun? Ka Waalo cing teh sabaraha kilo deui. Tukang ojek ngajawab bari heureuy beureuy nya. Kumaha tah? Cepot ka Waalo mah cenah teu di kilo tapi di letter cek kitu. Oh, gua rek nganti raskin aing teh. Heeh. Anterkeun cing teh mah ka ditu. Siap cenah. Sok naik pot, nyekelan sing paguh. Cerak dewek teh naik, reketak dewek teh nyekelan. Nah, ari eta ojek digas ari kuprak. Dewek ditotog. Hei, Naon? pokoknya pengan tapi murag. Heueuh salah nyekelanana. Kana naon? Kalakah kana tiang listrik ari aing. Salah atuh Kang. Salahnya pengan. Kuduna ka mana? Kana cangkeng. Cangkeng saha? Ojek. Dewek nyekelan cangkeng ojek. Heeh. Emangnya gue cowok apaan, bro? Waduh, apal cowok naon atuh? Sawat gitu loh. Hei, naon apal sawat? Apa sawat? Naon sawat? Sawat teh entok beheungna panjang. Hei, cuing. Soang, hei. Heh? Soang. 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 Hari soang mah bibir kudu dioperasi. Eta suing kakarek. Suing mah alat musik Sunda. Suling. Suling mah budak di karungan minta tebusan disuling. Diculik apa eta mah? Culik manu baruleut dicolok. Cilok si eta mah. Cilok manu hejo na juru mata. Cileuh. Sileuh mah dia sok dipake ku dalang. Helm. Beno. Hei. Sia mari dalang di helm. Heeh. Tukang ojek di beno. Mohon. Syaurna, naon? Ibu hajat mereka dia. Teh opi. Sareng ada. Tah kitu tah tadi atuh. Siapa kudu di laguan heula euy. Laguan ka dinya. Khusus laguna kangge teh opi. Teteh opi anu bager. Teteh opi enggal ka dieu. Teteh opi anu bager. Teteh opi enggal ke sini. Aaderi sareng teteh opi anu bager enggal ka dieu. Teteh opi enggal anu gerak ka dieu. Teteh opi enggal gerak ka sini. Teteh opi aderi teteh opi enggal gerak. Alhamdulillah banget beureum. Menang duit nage beureum leuh jang. Hatur nuhun eta teh opi eta. Ka dieu heula teh opi. Salim heula atuh ka dieu. Oh iya ibu hajat teh candanan. Alhamdulillah sun heula atuh. Alhamdulillah. Nyelapot kitu. Terima kasih teh opi. Mana aderina teh ka dieu? Aderi bade ka dieu, aderi. Kudu dilaguan deui. Aderi. Enggal gerak ke sini. Aderi. Enggal gerak ka dieu. Aderi. Allah jempuran kali semitan. Aderi. Allah teh Syam Abizar. Hatur nuhun. Salim dulu. Mang Sepot teh kolot banyak Mang Sepot sun tangan. Ujangan sun tangan ka dieu. Alah eta huntu ka mana? Ka dieu salim heula. Ye salim heula. Ye gaduheun wayang eta Hanoman deui teh. Banyak. Huntuna alus. Teu naon bakal jadi deui nya. Nya Kang. Jadi deui budak mah ompong ge. Heeh. Ai dalang mah henteu bae. Aduh, nu matak lagi. Hatur nuhun aderi. Sareng Syam Abizar mudah-mudahan sing panjang apunyung, mudah-mudahan sing sehat, parantos dihitan. Kesunatan deui. Kayak disunatan deui nya. Ameh nangap wayang deui. Atuh beak atuh nya. Saha? Bapak Usep aya ka dieu. Sareng Adede Gareng. Adi aing atuh nya euy. Nya. Adede Gareng teh eta bos material dulu. Aduh. Bapak Usep. Usep. Ba Usep bager Pak Usep ka digeranya. Urang-urang ieu komo Adede Gareng mah we eta mah nepi ka kolot da moal kolot-kolot teh mah. Nah, kieu naon? Geus 70 tahun ya anggar disebut teh Dede. Halo Dede. Teh kitu. Bade ka dieu sakedap deui Adede Gareng ge nya. Nya Kang.
Kudu dilaguan deui gitu. Laguan kadinya. Bapak Usep sareng Bapak Dede gareng anu bager. Bapak Dede gareng mana? Bapak Usep sareng Aa Dede gareng. Aa Dede gareng enggal gerak. Ai! Aa Dede gareng yeuh. Nuhun ada gareng ai sugan teh ada Astrid pada di Bereuman. Aduh. Ada gareng Ari Ausep mana? Oh iya Ausep. Ye mangga Ausep ka dia Ausep. Ausep anu bager. Ausep terima kasih. Ausep anu bager. Alah lalineuk di dieu mah jang euy. Hatur nuhun. Dede mau Dede. Dede siapa namanya? Lupa lagi. Hah? Bilkis. Halo Dede Engkis. Ada engkis. Dede Bilkis, salim dulu dong Mang Cepoy. Salim dulu dong. Iya sambil barok. Angker daerah dia mah nya. Dewek wae nu kudu cium teh tangannya. Padahal teh kolot. Nuhun Dede Bilkis, mudah-mudahan sing ageng milik Pak Usep. Mudah-mudahan panjang yuswa barokah. Naon ieu Pak Alo bade ka dieu Walo. Oh ngeus. Alhamdulillah bala lageurnya euy. Yang urang doakeun ieun tos nyawer ka payunnya. Pan aya doana. Aya doa nyawer. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah bi iznillah bi kudratillah tambahillah sabaraha welah buru-buru atulah teteh tuti atulah bos konveksi monyet ka dieu. Baheula mah bisnis rajut di ditu teh. Alah ayak itu ka dieu teh tuti. Kudu laguan beda laguna ieu mah. Mana teteh tuti anu bager. Teh tuti mana? Nu bager teh enggal ka dieu. Aduh teteh tuti anu mana? Ka dieu teh tuti. Dua teteh tuti. Teteh tuti anu mana anu bager enggal atuh gerak ka dieu teteh tuti anu mana? Teteh tuti. Teteh tuti anu bager teteh tuti anu bager enggal. Hei gila seuy aduh. Teteh tuti anu bager. Bos konveksi. Alah hese. Alah hese. Hese pisan. Aduh. Teteh tuti. Aduh, teteh tuti. Teteh tuti hatur nuhun. Salim heula teh tuti. Salim heula ka teteh mah. Alhamdulillah nuhun teh tuti bos konveksi. Beda dicium pandanganna bau benang leuh ja. Alhamdulillah. Teh Amel aya ka dieu. Diranca manuk. Alah maturan ka dewek euy. Ya. Jarang. Sacan kabeh ka dieu urang ngagerawan heula si Dawala teh ka mana? Pan ayeuna teh rek perang dewek teh. The way you, my brother, my sister, my angka, my Munah, my Syarah, my Ici, my Erot, my Hanucing. Ka dieu Dawala, di dieu maresep loba dulur loba nu nyawer yeuh. Heeh. Babeh Dudi aya, Babeh Yudi aya, Waknung aya, Bi Iya aya. Arek ka dieu. Ya ka dieu ada wala. Na gebog teh teuas-teuas teuing walo. Kudu make tanaga ieu jigana gebog teh menang maok jigana mah. Gebog jauh kuat ka teuas-teuas teuing kudu make tenaga deui. Leuh, naon? Ka dieu. Ke heula sakedeung.
Keur naon? Kaheula sakedeuk keur ngising. Abang babacain ngising wae. Paingan bau belu teh. Kadi udah wala kaheula sakedeung. Heeh. Sakalian pan perang teh Kajayanti ongkoh heuring teh. Bade piknik si eta mah. Nah, perang jeung urang nagara Giling Wesi atuh kuring mah piknik ongkoh. Ngala kumang kadinya. Nya ngarakumang. Heeh. Wanci burit surya rek pami. Hujan leutik ngaririnci. Pinggilaban tating koleba. Sisi basi Sirajayanti. Mangsa sareupna rek datang di barengan kingkilaban. Tombak leutik bating siriwik. Sisi basi Sirajayanti. Jayanti naik kenjang jipasini mengket pagel rasa dedeh. Jayanti muka lalakon duaan sisi basi